Wilujeng tepangdangu sareng acara matuh dongeng enteng doang bebraman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng katunda ayeuna teh nincak bagian ka-10. Harita Aki Noledad ngajelaskeun perkara anu aya patula patalina jeung Aki Edun. Aki Noledad nyarita deui. Mod, sanyana mah Aki Edun teh ngaran samaran. Da eta teh ngaran nu saleresna mah katelana teh Aki Gagak Wulung. Ngan ka Aki sok gabejakeun atawa ngabasakeun Aki Edun. Teu sangka nemongan ka maneh mod jeung mantuan deui. Oh nyaheun we kauing mah sok karunyaeun meureun kauing teh ki. Beda wing jeung sidul kasebut jelema sangsara kitu. Jalma belaaneun, jelma tulunganeun. Ya eta we atuh. Satu sanyana eta teh Aki Edun atawa Gagak Wulung teh. Aya hubungan jeung naon jeung Aki jeung Uing jeung saha nu nyaho atuh manehna teh baraya Uing kitu. Memang ai barayana mah baraya najan geus lair oge mod. Nya kitu jeung maneh dul aya keneh hubungan najan geus jauh euy. Nya ki harita para mitra si Komo jeung si Dul meh bareng nyarita. Lain nyon teh nini mun bisa naon teh ngabejakeun bener henteu na. Aki Noledad ngareret ka Nini Eco. Nya bener atuh. Tuh. Beuki lieur we uing mah yeuh. Dan Aki jeung Nini mau ngabejakeun nu sabenerna ka uing. Sok bejakeun aya hubungan naon atuh mun hubungan teh. Kumaha lalakonna, kumaha runayanganna, kumaha silsilahna, kumaha pancakakina ki? Wah, pondok jawaban Aki mah. Aki Edun alias Aki Gagak Wulung teh sanyana mah Aki dewek deuleu mod. Uluh. Jadi gitu? Monya ki? Aduh. Si Komo jeung si Dul nepi ka calawak rada lila bari mencerong ka Aki Noledad. Jadi Akina aki-aki meureunnya. Lain Akina aki-aki, Akina aki. Oh, bener atuh. Nya da Aki teh geus aki-aki jadi Akina aki-aki. Wah, sia mah sok rupa-rupa wae jiga pokro wae ngomong teh atuh. Tak kitu mod, nu penting mah. Jadi Aki Edun teh aki-aki gitu. Tuh geuning cek Aki bener aki-aki. Siapa hese ngomong jeung maneh mah. Para mitra sadaya. Aki Noledad tungtung nama LDET manehna bari jeung rada siri oge nyarita jeung si Komod. Tapi geuning Aki jumeneng keneh nya. Nah geuning Yuswana ge siga sami sareng Aki heran uing mah. Dek meduna ge heran heran pisan uing teh. Herman uing teh ki. Wah, jadi pokokna mah kitu teh we euy. Kasebut sepuh kapungkur atuh euy. Nya abdi ge heran ki, betiasa jumeneng keneh ki bari katinggalina mah hampir sami sareng Aki geuning Yuswana. Boh si Komod si Dul ge kawas teu percaya kana katerangan ti Aki Noledad bieu. Cek Aki ge disebutkeun. Kasebutna ge sepuh kapungkur euy. Laluhung elmuna garaga sakti kaayanana duka kumaha mimitina jeung duka saon sabampangna anjeunna tisa tepung jeung maneh di puncak gunung Tampomas nganu perlu dikanyahokeun kumarane sanyana nu jenengan Aki Edun alias Aki Gagak Wulung teh parantos heubeul tilar dunya maotna teh nyaeta basa Aki saumur jeung adul kitu. Manya ki sok rupa-rupa teh Aki mah nyarita teh monya nu parantos pupus biasa non teh nemongan deui. Bener ki Ye, teu beunang dibejaan maneh mah ku kolot teh nya. Moanya Aki ngabohong atuh. Maraneh kudu percaya ka Aki deuleu maot oge Dul. Lantaran ini ge apal yen Eyang Gagak Wulung teh. Eyang Gagak Wulung teh baheula natos tilar dunya. Mangsa Aki maraneh ngora keneh. Saumur jeung si Dul Hamid. Nini Eco ngayakinkeun. Si Komod ngareret ka si Dul bari ngomong lalaunan. Dul, ayo naon Komod? Sureng deui urang dibelaan ku lalembut alias bangsa arwah. Nu nyaheun ka urang, teu sangka nya Dul. Tapi darek teu percaya kumaha puguh kitu kajadianana nya Dul nya. Nu penting urang hasil maksud Kang Mod. Hasil maksud bari dina kaayaan salamet, mulus rahayu berkah salamet teu kurang naon-naon. Geus lah tong mikiran teh nu kitu bari oge mata clear sirah. Tema si Dul tandas naker. Teu sangka we urang mah euy. Si Komod ngagerendeng lalaunan ngomongna. Kawas nu ditujukeun ka dirina pribadi. Geus lah tong bating pikiran Komod lah.
Sidul kawas numbung kapapanjangan nyaritakeun kajadian di leuweung teh. Lantaran bisi ribut parere omong gancang Akinoled dan harita teh. Manehanana nyapih pokna teh. Geus ulah ribut pada bocah euy. Da memang geus kitu kajadianana, kitu buktina nu jelas mah urang teh nganuhunkeun ka mantena nu parantos masihan pitulung ka urang. Hakikatna sumpingna pitulung teh apaan ti mantena ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hasil maksud bari jeung lungsur langsar taya kajadian nu matak salempang. Geus ayeuna mah geura piara ta monyet bodas teh euy. Sok buru-buru ka ditu. Si Komod mencerong ka Akinoledna. Ge, dipiara kumari Aki. Nah soca Aki teh teu ninggal kitu. Pan monyet bodas geus jadi bangke geus pae. Nah, kudu dipiara sagala dari nu kudu piara monyet nu hirup. Kitu lindul. Oh, atuh Kang Mod, ieu mah geus pae apaan? Geus wonyit, geus manio. Nyebut manio, pae maksudna apa namanya? Le, kudu dijelaskeun atuh ieu mah dah. Sok pura-pura jadi jelema bodoh geuning marane teh euy. Yeuh mod oge dueun ni tah dipiara teh lain hari tadi tita diingu tulu di paraban. Lain kitu, tapi gancang benci. Sisit kulitna ala atina. Da atina teh apa nu rek digunakeunana daging jeung kulitna mah. Jeung nu saja mah piceun, malah ngarah tarapti. Kudu di ruang sing buni kardin teu. Ye, arti atuh kitu mah ki. Ai sugan teh leung kadinya maksudna, maksud uing teh sugan teh dipiara teh dibere barang hakan gitu monyet teh. Yudulah urang piara euy. Urang ala atina. Hayu atuh. Si Komod jeung Sidul harita keneh ka dalapur. Tuluy mawa monyet bodas nu geus jadi bangke dibawa ka pipir prak disisit. Malah henteu hese atina dilaan tuluy dibungkus ku daun tisu, dibawa deui ka dapur. Peutingna sanggeus rengse salat Isya Akinoled dan ngariung deui jeung si Komod katut Sidul di patengahan. Malahan ini ecoh ge marengan galineng Akinoled dan muka obrolan. Mod, uing ki, naon ki? Tema si Komod dipungkas ku tumanya. Eta ati monyet bodas kudu dibikeun ka nyiona nya. Pokona mah ka lembur sindang Jawa. Engke ku nyiona sina diasakan. Mun geus asak nya sina disuguhkeun ka sepuhna. Ngara engkena ati monyet bodas meunang ngasakan teh sina katuang ku Pak Haji jeung ku Ibu Haji. Sugan mah mental kena ilmu aki teh euy. Susuganan ke Pak Haji jeung Ibu Haji maliknya malik deudeuh ka maneh mod. Kalayan satuju boga minantu ka pantar maneh. Kumaha omongan Aki ka Hardi atawa henteu ku maneh mod? Puhe ka Hardi mah tuh da uing lain jelema bodoh atuh. Si Komod teh jelema jenieu syukur ki lah. Geus mantuan narekahan kitu mah sugan we hasil mu cekil. Ngan meureunan ka sinang Jawana ulah uing ki. Wahaya mun uing ka ditu mah rentang-rentang jauh keneh ge. Aya uing geus katingali ku Pak Haji jeung ku Bu Haji. Batan di aku dihiap-hiap mah malah uing mah bakal diusir Sawak uing mah tuh ki. Ulah uing aya kali ditu nya. Cek si Komod para wargi sadaya. Akinoled nad unggut-unggutan ngabandungan omongan si Komod harita. Oh, jadi kitu. Oh, si Aki mah ngadona hae jeung jadi kitu sagala. Kunaon ki? Si Komod bari mencerong sekeut. Oh, pantan anu ngarti kana omongan maneh teh mod. Nya. Hiji-hiji kilah. Tamun kitu carana. Ulah maneh atuh mod. Lamun maneh kumaha we dul, daek teu maneh sidang ka sidang Jawa sorangan. Tah kumaha lamun maneh dul lah. Piraku mung pan pas dipanggil jeung Nyoni, cek si Komod nu mere jalan. Di uing mah kumaha we nu nita, piraku make jeung mung sagala. Nu utamana mah demi kahonta cita-cita Kang Komod, uing marek mungpang. Marek baha pokona mah. Pokna Sidul atoh nu aya. Ongkoh deui pamikirna lamun manehna init sorangan. Kana tangtu manehna bakal tepung jeung Nyi Oni lanceukna Nyi Onah teh. Nya syukur ya halus we tak hayang maneh teh kitu dul. Tanda maneh Nyaah jeung Bela kanu jadi babaturan. Nyaah jeung Bela kanu jadi sobat. Kah pokona mah ya kapeunteun ku dewek teh euy. Peunteun age 10 maneh teh. Waduh. Abong ka incuna maka jeung dipunten 10 segala. Ieu mah kena dulur, kena hubungan baraya. Munteun mani gede. Aing mah
mun kuing ngepunten ke paling 5 lah. Cek si komod para mitra yang serikeun. Gimana masuk sirik wae jadi jelema teh geuning ngomot. Ulah sok itu mane mah. Sok sungguh sangka teu bener majarkeun cenah. Aki pilih kasih sarua wae sok sanajan ka maneh ge aki mah sarua. Mun maneh menang prestasi, maneh menang punteun gede. Tak kitu mah tak ge. Lain beda kasih dul beda incu. Der diberi angka gede moal aki mah. Tara kikituan nama aki mah tara. Tuning aki mah nilai jalma teh dina kaayaan sawajarna. Tak kitu. Tara dileuwihan tara dikurangan. Dikurangan karunya dileuwihan ge karunya kene. Model ayeuna ada incu aki. Ku aki dipunteun gede padahal manehna prestasina leutik. Pan rugi pikeun incu aki teh. Heuh kasih dul. Karunya aki mah moal. Lantaran pangrasana manehna jadi jelema pinter padahal sabenerna bodoh tak kitu mah tak ge. Aduh pokokna malah nya ngarti lah. Uing mengerti lah ka aki mah memang jelmana pokokna mah objektif lah dina hareupan segala masalah ge. Heuh syukur we atuh maneh. Ai geus ngarti mah sia. Ulah sok sungguh sangka teu pada ruguh euy bising punung ke si dua naon ko. Heuh dinya lah. Ngane tak kieu teh uing teh teu ngidinan lamun sidul init mah deui. Nah kitu. Oh, Pak Haji jeung Bu Haji ge apanan geus apaleun ka sidul mah. Tah ku eta masalah lamun engke datang sidul ka ditu heug sosoranganan. Kana tang tu Pak Haji sareng Bu Haji teh bakal curiga. Pokona mah curigation pokona lah. Moal pohoeun ceuk uing mah ka sidul teh lantaran ti heula basa uing nganjang ka nyaona. Pan sidul marengan ka uing. Mumatak lumawi tak kitu. Heuh kudu buta katingal awi meureun nya. Sini ni malah sok nemrong-nemrong wae. Pokona mah nu matak teh nu mawi tah kieu. Pokona mah na kitu tah nu matak ge. Ngomong dong sok ngomong di barengan ku jeung heureuy sia sarmod lah. Nu dinas sia heureuy bari ge. Sia mah sok dicampur adukeun wae keur dinas hayo heureuy. Aduh moalnya moal beres-beres bari oge deuleu. Ieu mah keur dinas ieu. Aki ngomong jeung maneh teh. Jeung maneh ini dia tong sok ikut campur kana urusan di bari ge. Hayo jadi si komod leuwih wani ngomong heureuy teh. Aku maneh atuh di temrongan wae. Kami mari nemrongan adalah batak ieu. Tu da si komod mah kitu ngomongna teh mun naon teh. Sok mata pikasirieun babakuna mah. Cekeun ini sini para mitra sadaya. Atuh geus kitu mah aki noledna nyarita. Tah kitu mod. Nu penting mah euy urang kudu dinas ayeuna. Nah, dinas halus lah. Tapi dah ki jelema loba humor teh tak awet ngora tuh. Tara tereh kolot, tara tereh peot gitu. Oh, jadinya memang gitu memang. Memang gitu, ngan pokona mah lamun keur dinas ulah bari dibarengan heureuy gitu. Perkara tadi disebutkeun curigaeun, tang tuh kada curiga nama. Lamun sidul ini kaditu sorangan, duaan komo beki bakal amakeun lantaran kada tang tuh. Hatena mah Pak Haji jeung Bu Haji teh amakeun ka maneh komod. Jeung ka maneh oge sidul gitu. Sabada aki noledna nyarita atuh harita sinini tuluy nyarita. Matak naon lamun akina we atuh ngarah puguh. Ari si komod ulah sidul ku bisi curiga mah. Akina kumaha lamun akina ka ditu? Sinini ngasongkeun usul supaya aki noledna nu nganteurkeun ati monyet ka nyeunah teh. Nya ki, aduh mending ge aki. Bener teh dul. Puguh we alus naker pamanggih teh lah. Atuh da hebring atuh sinini mah. Aduh, usul hebring ya. Pokona malah aya wae akal jeung tarekat di sini ni. Yo, barudak najan ceuk sini ni aku dua aki. Najan maraneh duaan satuju mod. Tapi ceuk aki mah ulah aki. Karena tang tu curigaeuna teh cenah meureun tara-tara ti sasari, lain dulu lain baraya, bet ngajang ka ditu, bari jeung ngali gincing. Da meureun hati teh disumputkeun, karena tang tu curigaeun euy. Ulah aki. Kapikir yen goreng akibatna mun manehna kudu init kasinang Jawa kitu pamikir aki noledna. Waduh, kumaha tuh ya? Jadi liar ya kauingna ya carana kieu mah. Bener-bener liar ya. Tapi aya sakotet harapan ki mulai nyai nemongan dina kongkolak mata uing. Sugan we alus hasilna. Katemong paroman si komod marah mai. Tah cacing kumaha mod euy.
Sararea malencerong kasih komod dibarengan ku hatena ngarasa panasaran. Buru-buru bejakeun menang implengan model kumaha maneh teh mod. Nini ecoh tumanya deui. Kieu nini lah. Pan heula teh nu melaan kawing teh. Jeung kasidul teh salila di leuweung teh Nyi Iroh. Tak kumaha lamun ditanya Nyi Iroh we ka Sinang Jawa, piraku mungeun. Teu lagi apanan manehna jadi jelema teh sanggeus dibelaan ku uing teh jadi jelema teh. Pan tadi mah manehna teh jadi bagong gitu. Tah nyari daekeun mah euy kana tang tu alus euy. Man bae ulah lantar tetep Pak Haji jeung Bu Haji baris curigaeun. Komo ya panan jalma saliwat bari jeung urang jauh. Nu matak alusna mah mending nu sejen jeung kudu kulalaki itu. Dinya lah. Lang sararea ulang mikiran neangan akal jeung tareka. Ngimpleng saha pipantoseunana pikeun miang ka Sinang Jawa mikeun ati monyet bodas ka Nyi Ona. Keur jongjon anteng ting haruleng ai barakatak teh si komod seuring ngabarakatak. Kapangi kiai na waduh. Kapangi akal ye. Akal hedun ye, akal hebat ye lah. Lain ka hedun lain mah akal hebat pokona mah. Sararea ngareret ka si komod dibaru ngerasa heran ku pamula si komod. Eling teu si ada mod. Maka jeung cacala katakan sagala. Eling teu gelo teu kunaon kitu aki. Pat kemana wae nyari teh aki mah. Oh, atuh jojo mah barakatak we kunaon atuh. Ieu ari aki na ulah uing seuri. Nah kudu nu gelo wae nu meunang seuri teh ye kieu. Pangna uing babarakatakan seuri bieu. Bakating ku bunga lantaran utek uing anu jenius teh mangih piajalaneun. Gesan uing nyorang kabangkian kitu. Ke utek uing kapikir ku utek. Yen eueuh deui nu pantes pikeun dititah ka Sinang Jawa lintang ti si komod ngomong nangarandeg. Manehna kalah rurut reret kanulian. Lain kalah kaeureun ngomong teh lain kalah karurut reret kitu mod. Gancang ngomongkeun saha pijaleunana. Nu rek dititah ku maneh teh. Ini paleuringa. Puguh atuh mod. Mana yang nyaho dul? Puguh atuh. Segala-gala yang nyaho uing mah. Regepkeun bisa rea. Pasang dua ceuli nu rabing, ngara jelas kadengina, kade ulah salah tangkap. Bisi salah engkena, uing boga sobat urang lemur cimbe. Sobat ngarit basa baheula uing keur boga sapi. Ngaranna si Ibro, sugan we si Ibro ku urang bisa dititah, tanaga manehna ku urang bisa dimanfaatkeun euy. Kumaha lamun ditah si Ibro ki satuju atawa henteu? Ke. Wah, si Ibro urang cembe anakna kita nu mangala teh ameulnya tanya anak-anak ngomong tanu tapi lain cau mangala ieu mah tanu mangala cek kaki ya tanu mangala dah halus atuh ke atuh kapincu kadinya mah deui euy kumaha apa maneh teh dul atuh malah bareto ge sobat ngadu kaleci uing teh jeung maneh teh ngadu pinci ngadu kaleci bala yang main pal-palan segala maneh mana licik kaleci teh sok disumputkeun dina kelekna kitu. Jadi si Ibro teh kan ka impleng ku Kang Komod. Jadi eta teh si Ibro nu ka impleng ku Kang Komod teh nya. Dul si Ibro teh. Lamun ka satujuan mah euy ku sararea isuk-isuk kurang rek kacimbe akang teh rek nempungan si Ibro. Susuganan manehna daekeun dititah ka Sinang Jawa, dititah ka Nyi Ona. Kubagi satuju mah. Nah, maka itu satuju sagala atuh mod. Nya susuganan we atuh manehna daekeun susuganan hasil nu dimaksud jak kitu. Sapana ja pokona mah tina kanan kahayang laksana kitu we lah mod. Ngan ayeuna geuning geus poting ye kumaha ari maneh narek balik ayeuna tawarek ngenong di dieu mod. Kagok kepieu malah mending rek milu ngenong we di dieu kitu. Saterusna obrolan nema kana kajadian anu biasa sapopoe ngobrolkeun ka ayan di lembur. Jeung eueuh bosenna di si Komod jeung Sidul Hamid tuluy-tuluyan ngadongengkeun lalampahan manehna salila aya di leuweung neangan monyet bodas nu rawing ceulina. Atuh aki noledna jeung Nini Ecoh aya kumani sargepna keur ngabandunganana. Ngaso heula ngaso. Para mitra kaum dangu kocapkeun peuting kaganti ku beurang.
Poe isukna sanggeus mumuluk belum sampai jeung gula beureum meunang urut di baturan ku Cikopi nu gulana gula kawung. Aduh. Si Komod jeung Sidul Hamid geus pamitan ka Kinolednan. Sidul Hamid hayang maturana terus ka si Komod. Kituna ge kagok melaan kapalangnya ka babaturan satungtung tacan bener-bener laksana bisa kawin ka nyiona. Manehna moal oleh maturan ka si Komod nu mata karita si Komod rek balik ka Cipancur. Dul Hamid milu maksud si Komod mun geus panggih jeung indungna manehna rek nepungan si Ibro ka Cimbe teh. Lumampah duaan bari teu poho. Ati monyet dibungkus ku daun tisuk disakuan ku si Komod. Lempang bari jeung ngarobrol sagala marengan harpan nu pohara endah. Enah tangtuna kahiupan si Komod engke lamun manehna bisa laksana kawin ngahiji jeung Nyi Onah nya kitu Sidul Hamid ge pohara kayengna maksud manehna. Hayang bisa laksana kawin ngahiji jeung Nyi Oni. Salila ieu kaimpleng bae, kapi inget bae para mitra kumanehanana. Harita kocapkeun Nyi Omoh indungna si Komod lain deui sono geunana jeung atoheunana ku aya nu jadi anak geus datang deui. Najan kalakuan si Komod sakapeung mah sok mata keheuli da teu burung dibagiakeun ku kasomehan. Si Komod jeung si dua tuluy disodoran cai entehan malah kabeneran boga seupan cau sor disuguhkeun ka tepas imah. Sanggeus merenah dariuk poe Nyi Omoh nyarita. Ujang oge Omod. Heueuh mah teh mani asa busat bisul. Ku ayeuna maraneh geus datang teh syukur ari saralmet mah. Jeung eta geuning dibarengan ku Juang Dul Hamid. Syukur geus datang kumaha maksud hasil atawa teu Mod? Gue hasil mama lah. Uing teh atuh jenius. Saha teh atuh si Komod ban anak emak. Ayeuh, tah ieu geura mayeuh ieu si Komod ngodok saku baju, sor mikeun bungkusan daun tisuk ditemongkeun ka indungna. Bari bungkusan dibuka. Gebeg mah omong ngagebeg nempo si bungkusan. Hah? Geuning eta mah siga ati eta mah Mod. Ati naon teh Ujang? Tuh nyari mah petlimpeuran. Pang wing teh ti lembur teh taya liat wing teh neangan monyet bodas nu rawing ceulina. Ayeuna hasil tangge ati monyet bodas teh bakal dibikeun ka Pak Haji jeung Bu Haji ka Sinang Jawa. Ngarangke katuang ku anjeunna kitu. Heuh. Ngarang katuang ku Pak Haji jeung Ibu Haji. Nya kitu mangke lamun geus dituang ku Pak Haji jeung Bu Haji. Kada tangtu aranjeunna bakal nyaangeun ka uing. Bakal satujueun ka uing mun kawin ka puterana nu geulis. Nyona anu katelahna kitu. Bener teh Dul. Si Komod ngareret ka sobatna anu tita tadi keur ngopi bae. Nyempuku atuh ieu nah. Pokona mah kitulah nu penting mah. Si Dul barang daharna eureun danemalan geus eureun ngomong atuh tuluy ngopi deui. Aya ku rupa-rupa teuing atuh ubar teh nya Mod bet kakara saumurnya nyohon hulu mama ngadengi ubar keur meruhkeun pikiran batur ku dibere cara ati monyet bodas. Kade Ujang ulah yakin teuing ulah percaya teuing bisi melengkung bekasnya lahan bisi nu jadi kanyataan leuwih pahit leuwih peuheur batan nu jadi angen-angen jeung implengan urang. Ongkoh apaan urang mah sakadar manusia biasa nu teu daya teu upaya. Manusia mah ngan sakadar boga kahayang ukur bisa ikhtiar ukur bisa narekahanana nu ngalaksanakeun manging Gusti Allah. Tah kitu ngan eta mah atuh meuni heubeul nya meuni lila ngampleng barang siar teh Mod. Ini ka mana wae atuh maneh teh? Jeung di mana maneh bisa manggih monyet bodas rawing ceulina Mod? Bi omoh dariana keur tumanya kanu jadi anakna dan nyaah kanu jadi anakna. Atuh udah mah lila pantes atuh mah. Lantaran uing teh barang siar teh pan jauh. Dinit ka puncak Gunung Tampomas, nya loba halangan jeung gogodan teh mah lah. Eta hadena we uing mah. Salametkeun ira-ira ku uing. Bari dilalakonkeun ka mah. Ngan anu nyata mah monyet bodas rawing ceulina teh. Uing teh kapanggih di Gulampeng kulon puncak gunung. Hadena we loba batur ai si dua. Nya aki-aki sakti nu katelah Ki Edun. Ge Nyi Iroh nu awalna tidak bagong na ku uing ditulungan. Wah, lamun ningang sorangan orang tangtu uing teh paeh kitu. Leuh. Meni lampar geuning indit-inditan teh Mod. Syukur ari geus hasil mah. Kari engke kumaha buktina engke tah lamun syukur lamun naon teh laksana. Mun teu ulah leutik hatenya lantaran
nu ngaranna ge jodoh ngajadi ikhtiaran kumaha oge moal laksana moal bisa ngahiji lamun lain jodona pan disebutkeun ge jodoh pati bagja cilaka eta mah rusia pangeran lamun lain pimilikeunana najan upamana urang pohara bogohna pohara cintana tapi teu bisa dipaksa lamun lain kalinya kudu nama mun lain jodoh nama pan sok aya halangan harunganana sok aya gogodana kumaha ka arti mod lah uing ngarti dina soal eta mah sabalikna lamun bener-bener pijodoheun urang sok babari najan umpamana teu diakalan teu ditarekahan oge sanajan jauh sanajan meuntas lautan upamana pan sok aya wae jalana sok aya wae cukang lantaranana pikeun laksana ngahiji rumah tangga sakali deui mah ngingetkeun ka maneh mod poma ulah rek leutik hate ulah sedih nalangsa lamun teu laksana kudu sadar kudu eling karena pokokna mah cacandran jodoh pati bagja cilaka eta mah lain manusia nu ngaturna geus malah ulah ngaleutikeun hate uing pokokna mah anggur mah kudu ngajurung ku doa ngajurung ku hate mah nu bersih ngarah uing tere gancang kawin jeung nyoona mojang geulis nu panyilkan uing teh mau harita teh indungna si komod dulu nyarita ari soal doa mah teu dipentage geus marengan ka maneh teh salilana mod ngaran pang doa mah tinu jadi indung najan upamana teu dikedalkeun ge ari hate mah apanan geus nganteng tuluy ngait tanu jadi anak najan maneh can mereka senangan ka emak mama tetep nya jeung deudeuh ka maneh teh mod yang kayak gimana tuh bakal senang mah bakal hirup pinu ku kabungahan pan uing teh bakal jadi salaki nyioni atuh jalma beunghar teh ya bener teh dul nya atuh manya mitoha beunghar pamajikan beunghar ari urang teu kabawa beunghar mah mamanya we haget si dul nemalan kumani saruana ngalamun teh nya eta sual ati teh narek iraha dibikeuna ka nyoonahna mod tumanya biomoh dari anaker nyarek ayeuna we mah ngan moal ku uing moal ku si dul ka dituna mun uing atawa si dul nepungan ka ditu cilaka kana tangtu moal hasil lantaran beliau nu aya di ditu ngewaeun ngaker ka uing sigana tong boro-boro geus aya di imah nu sakitu sigrong agrengna dalah upamana uing kakara nepi kana buruanna ge wah boka terus diusir uing teh jadi sakali deui uing mah nekenkeun ka emak pokona mah yen anu ini kali ditu teh nya kasindang Jawa moal uing oge moal sidul bahaya loba risikona kitu RT ngaranna teh naon make jeung RT sagala aya RT teh risiko tinggi mah pinter ngomong maneh teh mod mun dicapetang iya sudah anak saha tuh uing teh pan anak mah aya pokona mah nu mending ge pinter dina ngomong mah jeung pireu mah pireu mah boga penyakit 150 naon make jeung penyakit 150 sagala penyakit 150 teh penyakit pego alias pireu teh kitu maneh masuk ke sagala-gala teh nya bari jeung heureuy bae kumaha maneh mod satuluyna atuh nya pokona mah lah soal heureuy mah ulah manyunting we tuh mah ngewa siga tutut jadi saha nu rek kumaneh dititah ini teh ari moal kumaneh mah jeung ku sidul rek nitah si Ibro saha si Ibro sobat uing ngeurit teh bareto budakna Mang Tanu di mana di Cimei geuning mah apal teu heueuh nya apal atuh ka manehna mah nya teu apal sagala da ti dieu ka Cimei teh apana deukeut teu jauh teu gancang atuh tepungan ka ditu ari daekeun mah ayeuna rek ka ditu mah teh mah ret kasih dua pok si komod ngomong membengi sukeneh dulu ya urang ka ditu yuk ka Cimei teh nah da uing teh tadi bisa yagi atuh kari ini komod mak nyape heula nya eta atinya tuna dina tetenong mah sing buni bising diganggu ku sakadang ucing ayeuna uing rek nepungan ka si Ibro cilaka eta mun ati dihakan ku ucing ke ucing nu resepeun ka uing pan cilaka cek si komod jika tuh ngan rek sorangan bae atau rek diduaan jeung sidul rek duaan we ngaraya batur ngomong di jalan mah dah heula tuh ngap keneh mah geus dahar tadi mumuluk di makin oledan jung harita si komod nangtung nya kitu deui sidul geus pamitan sakali deui ka biomo bra maranehna ini turun kaburuan kebat lempang ngareneng ninggalkeun lemur rek init ka lembur Cimei kabeneran basa daratang ka Cimei kanu ditujuna si Ibro geus aya di buruan
Keur maraban hayam atuh pohara atoheunana kaanyangan ku sobat teh. Geus heubeul teu papanggih hari ayeuna bet datang norojo sasat henteu mere beja ti anganna. Para mitra sadaya, harita jung si komod nangtung nya kitu Desi Dul geus pamitan sakali deui ka bieu omong. Bral manehnan indit turun kaburuan kebat lempang ngareneng ninggalkeun lembur rek nuju ka lemur Cimbe. Kabeneran basa daratang ka Cimbe nu ditujuna si Ibro keur aya di buruan imah keur maraban hayam. Atuh pohara atoheunana kaanyangan ku sobat geus heubeul teu papanggih hari ayeuna bet datang norojo sasat henteu mere beja ti anganna. Gancangna di aku semah nuduaan teh ku si Ibro. Najan kasebut tukang heureuy, ari dina waktuna Daria mah teu burung, Daria alias Dines. Boh si komod salaku semah, boh si Ibro salaku pribumi. Bugek sarerea diuk di tengah imah kabeneran rada tiiseun imah si Ibro pernahna ditungtung kulon paeunteng-eunteng jeung leuweung tiis anu gulampeng wetan. Bagea kan oge Kang Adul Kang Mod ayeuna patepung jeung uing si Ibro nu kasep sabelah teh aduh syukurlah bunga uing mah yeuna kaanyangan ku akang duaan teu ngimbi-ngimbi acan samemehna atuh hampura we moal bisa nyuguhan ieu da keur aduh mah keur ngaramet ka sawah batur. Bapak keur macul di kebon batur, keur buburuh lah. Bapak teh ngaranna mah Alus Tanu Manggala, tapi pagawean buburuh. Piakur jeung ngarannya. Keun we lah teu kudu jadi pikiran. Jadi tukang macul gen penting mah. Jelema mah alus akhlakna, alus kalakuanana. Ulah pikang eweun batur, ulah mumusuhan jeung batur. Ketang ari cai mah aya. Ngan bener cai ge cai wungkul. Eueuh sobatna, eueuh gegedohna, cek si Ibro somiahna keur ngomongna capetan. Teu kudu bacarita bro lah, teu kudu susaga-sugu sagala ka dewek mah euy. Dewek medalin menak lain tamu agung ti dayeuh. Keur dewek mah kasebut si komod, ngarasa atoh we ku ayeuna maneh kasampak aya di imah ge euy. Dalamun maneh teu kasampak aya mah meureun dewek teh jadi balik deui. Balik ngaligincing mula ngalong kewang teh. Bari teu hasil kitu. Nya kitu deui. Ijihan nu matak atoh matak reug-reug. Sasatna kebenaran ku ayeuna dewek ayeuna ka dieu kasampak inu bapa maneh keur eueuh teu atoh he keur uing mah teu we atoh kudu aku tilu jalan komo meuntas ngobok manggih gorowong teh kasebutna ieu euy dewek mah kitu nu matak ge pokna si komod bari ngaragamang kana cai nu geus aya hareupeunana leguk diinum mendingan sakali ngaregot cai sacangkir bea. Jadi kebenarannya eueuh inung bapa uing teh nya. Oh bener pisan bro. Urang bisa badami kalian salse kalian tenang pokokna mah mulai nu ngaganggu mulai nu haru-biru kitu. Mun kitu mah pang Kang Komod jeung Kang Adul datang ka uing teh kepentingan meureun nya. Napuguh atuh. Teu salah euy 100 keur maneh mah. Bari nya gitu bro, menya dewek jeung Kang Komod ka dieu nepungan ka maneh mun eueuh kepentingan mah jeung keperluan mah kitu. Cek si dua nandeskeun omongan jadi sobat. Ih, rek penting rek henteu atuh keur si Ibro mah da bunga we nu aya. Kaanyangan sobat heubeut teu panggih-panggih. Sing atuh bejakeun terus terang. Wah, terus terang pokona mah. Aya naon teh Kang Mod jeung Kang Dul, pangna datang ka saung mah jeung Bapak Uing kitu. Hayang nyaho maneh. Puguh we atuh kantenan puguh mah Kang Komod. Udah wek matang tuluy bejakeun terus terang euy bro. Ngan samemehna maneh kudu janji heula ka dewek. Janji heula kumaha Kang Mod cenah ngarti ya uing mah ya. Si Ibro mani kerung. Samemeh nemalan si Komod silih reret heula jeung si Dul. Si Dul ungeuk tanang nyakeun. Geus kitu mah pok si Komod ngajawab kana kapanasaran nanti si Ibro. Janji heula sok. Yen maneh bakal daek melan ka dewek. Daek nulungan kana kasusah jeung kabingung dewek bro euy. Cing kumaha daek henteu maneh janji heula. Sumpah heula ngarapuguh cekeleunana, ngaraya kacinakanana jeung kayakinana ti dewekna euy. Pangna kitu mun maneh ye geus janji mah tak ngeunah ka dewekna, dewek moal asa-asa pikeun terus terang ngabijakeun soal pamaksudan dia kitu. Itu mah kudu janji heula sagala. Mun kudu sumpah heula sagala mun kawas nucan apal kan sifat uing atuh. Ya Kang Mod, Kang Dul, si Ibro teh najan teu dititah teu dipentage. Soal bebela mah kana tangtu atuh. Kakang Komod jeung Kang Dul mah sayagi tanaga jeung pikiran pikeun melaan ka akang duaan. Cek paribasana nya ye pokona diperipati tor tagawe diponcrot getih kuing mah daek matak ye
Ayeuna mah teu kudu bandu dipertimbangan ulah bacincong mending gancang terus terang bejakeun ka uing naon nu jadi kasusah Kang Komod teh naon nu jadi susah Kang Dul uing janji bakal ngabantu bakal melaan lantaran uing teh resep ditulung kana butuh aya kita kan bingung maksudnya melaan kan biaca ka biaca melaan kamu usah kan susah aduh pokokna mah kitu derlah ulah asa-asa kawa naon teh atawa ulah saparapat ku uing mah tangtu bakal diregepkeun sok pokoknya mah kalian uing janji baris melaan ke akang doh nyaan teh ye nyanyan atuh nya uing bohong nah ira uing bohong atuh syukur atulah syukur euy lamun maneh kitu mah kaayana ilaing euy bro bunga jeung regreg euy kana teh dewek euy pokona bunga mah bunga ngang bunga ku 2 ku 3 kieu euy bro euy dewek teh sanjana mah ka maneh teh euy rek minang saraya rek ngita supaya maneh daek dititah idit ka Sinang Jawa. Sinang Jawa rek naon Kang Mod? Maneh kudu mikeun ati sapi ka pimitoheun dewek. Eta ati supaya katuang ku pimitoheun dewek euy. Aranjeunna jadi nyaheun ka dewek. Jadi resepeun ka dewek lantaran eta ati sapi teh meunang ngajampe meunang ngajiad akinoleda deui. Aduh. Bingen teng isuan teh naon teh. Uing mah mani tengar nepi kanon teh sirah geliut nya mah ye adah cek urang kuningan teh mah menit kana hulu teh ye nah kunaon make menit segala ne ye nganturkeun hati sapi lain nganturkeun gunung na buru minta bantuan ka uing atuh mah tek naon atuh ku Kang Komod we jeung ku Kang Dul pan beres meureun indit ka ditu ye lain macan ngarti jujutanana euy bro deh can ngarti silahna ilaing mah pangna menanyakeun kitu teh kieu geura nu penting mah bro sia napi mitaheun dewek teh euy teu resepeun silelayeung ngewaeun ka dewek teh puguh dewek mah jelema eueuh kagableg ari maranehna jalma jegud jalma kaya jeung beunghar nya kitu ka si Dul ge ngewaeun lantaran tiba heula kungsi babarengan datang ka dinya matak pangna diakalan ngarah nyaheun ngarah resepeun ka dewek jeung ka si Dul ngarah satuju anakna dikawin ku dewek ari ku lain mah sigana moal curigaeun moal ngewaeun lantaran teu wabuheun keun cara-cara mikeun mangke urang bada mikeun heula jeung akinoledna bisi salah tah sakitu kumaha daek teu maneh dititah ku dewek enteng atuh heuglah Kang Mod ngomong nepi ka mung atuh pira kitu tong borok ke Sinang Jawa na jangan Sinang laut atuh ka Sinang tungtung dunya ka Sinang sirna Sinang kasih daek mah eta we can dijelaskeun kudu kasaha jelemana urang Sinang Jawa nu bakal ditepungan ku uing nyaeta pimetoheun Kang Komod teh da monya datang ka samarangan jelema mah matak bahaya atuh meureun nya puguh atuh da kudu aya tujuan berina oge lain ka samarang jalma da ieu mah puguh nu dituju dengekeun ku maneh bro ye nu kudu didatangan teh nyata Pak Haji Hasan ai ibuna katalah Ibu Ici jalma pangbeungharna di lembur Sinang Jawa mulai 2 mulai 3 lah pokona mah mata kuat ka haji pasti jelema beunghar da atuh lain enteng-enteng biayana ka haji teh tah nya kadinya mah kudu dituju teh ku ilaing bro kumaha ilaing apa tawan teu kanu jenengan Pak Haji Hasan jeung Ibu Ici atuh puguh we dasar rege teh nu teu birek atuh teh nu birek ka anjeunna mah Kang Mod malah uing mah apa yang Pak Haji Hasan teh kagungan putra 2 istri bungkul karana nyonih namina nomor 2 parawan nyonah ngardelahna tuh mana apa bener teh Pak Hasan teh nu dimaksud ku ngomong eta bener euy saeutik kitu salah ilaing teh edun silaing mah euy doh nu matak tuh nu mana nu kapilih ku Kang Komod teh ngan cika si Rana teh tahun bungsu si parawan mending karana Kang lah melangsung lah naon ilaing langsung segala nu penting mah langsung we gitulah teu kudu hararese sia masuk rupa-rupa teh euy dewa memilih nu parawana euy lantaran ai nyonih Rana malah bagian si Dul percaya mah pek tanyakeun tah ngomong si Komod bari ngarinat ka si Dul bohong ketang bro kakara ieu celot ca euy mun sakira maneh mah bohong kopeker maneh bro daek mah da moal balawal ieu cek si Dul bari nyengir uing mah cenah aya maksud boga jikan teh lantaran sama kiwin teh yang boga heula kapal pergi jalan-jalan boga kapal mah euy Kang Mod uing teh kudu kadinya tangke dikeun ati sapi jadi keke
Jadi keke namun uing geus boga kapal uing mah duh nyan boga pemajikan teh tulung we uing mah jalan-jalan numpak kapal kitu masih mun kapal ragrag kan bae ragrag da moal cilaka da ka karang lamun sabadua sesugan heuh lain-lain Kang Mod jadi kudu ka mana uing teh non teh mikeun ati sapi teh pantas disebutkeun ka pahasan teh ya jeung non teh dibikeun teh ka pahasan atau ka mana ge lah soal eta urang atur jeung Aki Noledan geus ngarti atuh ayeuna mah eta atina di mana dewek euy ngan mun maneh daek tangke kudu nepungan heula ka Aki Noledna deui di Cikuya lah daek pokona mah daek lah ayeuna mah bebareng mah ayeuna mah tuh ngaratereh ieu maneh tari nyonahna bogoheun teh ka Kang Komod bogoheun mah euy maneh cinta nage lah 100% buat tinggal leuwihna 100 teh boa 105% mah euy aduh ngena kari inung bapana we wungkul mata ke diakalan ditarekahan ku cara ieu lah ku cara kalakuan model kieu teh sugan we diijabah aya hasilna kitu mun gagalnya teh naon ngaranna ge tarekah dek meureun lamun gagal teh nya meureun we jadi lah domlo we euy karunya we ka nyiona moal kawin ka batur dammungeun hayangeuna ka dewek wae euy dewek teh atuh katingali ku nyiona mah kasep ngalempereng koneng sia bener lah koneng ieu huntuna yo maneh sok sinis kitu ka dewek teh bener lah sok karunya cinta ditolak dukun bertindak teh ngaranna wah maneh masuk ka mana wae ngomong deh moy mun urang ayeuna ini teh teu daek lah make mung lain moal ngaraguan kolot maneh heula moalah burit manten jual urang ini ada isu keneh dua tuh ngan urang langsung ge ka Cikuyanya nya ngarapurgu tata carana diluan harita carengkat dina diukna jerut turun kaburuan bering laleumpang ningalkeun imah si Ibro maksud rek nepungan Aki Noledna di Cikuya pikeun bubuhkeun cara-cara engke si Ibro mikeun ati ka Pak Haji jeung ka Ibu Haji ngaso heula para mitra ngaso para mitra sadaya Aki Noledna biar marah ma ibu dina barang kadatangan ku si Komod sidul katut si Ibro malah pang-pang namah ngarasa atoh peda si Ibro bisa marengan si Komod ayeuna datang ka hareupeunana hehehe syukur euy maneh ayeuna geus datang marengan sobat maneh bro kumaha papa jeung inung maneh calageur kamari ieu mah kaserang meungi inung bapak uing-uing teh Aki ayeuna mah geus cager semis dubaran kulanong teh kitu teh masih Bro bari jeung hehe nyengir wah maneh mah beuki heuleuy we geuning euy ngarasi kok sarua we jeung si Komod maneh mah uing mang ngarah ka Aki gitulah si Komod manyiran hehe jadi turun tumurunya euy bapak maneh ngidinan maneh ka dieu Bro sigana mah ngidinan hanya kalbi teh ada nuju teu aya nuju macu di sawah batur ki bener urusan bapak mah urusan uing hari indung maneh sarua we sami mawon keur eueuh tah penting mah uing mah yang ngebantu ka Kang Komod anu keur meunang kasusah jeung kabingung teh Aki jadi ngeunaan kaperluan mah geus diterangkeun ku si Komod jeung ku si Adul meureun nya parados ki lah cenah uing teh kapabancenan kudu ini ka Sindang Jawa kitu bikin ati sapi ka Ibu Ramana nyiona Pak Haji Hasan sang Ibu Haji Cici kitu sanes ki itu nu dimaksud teh sabenerna mah jadi daek nya maneh dititah ka dinya teh bae pentenan we puguh makilah nah mah kitu daek sagala pan uing teh rek jeung sadeui tu silih tulungan teh silih belaan teh namun lain jeung sobat alias babaturan jeung pokona mah uing teh geus janji dibarengan niat nu gemleng dina ati sanurbari yen uing teh moal rek mumpang moal rek jeung sila bengkok sembah pokona mah bakal bebarengan we ngabantuan pamaksudan Kang Komod gitu uing sanggup pikeun nepungan ka urang Sindang Jawa anu can kapanggih teh kuduna kumaha tata carana narik ku jalan kumaha nah non teh ku kitu nanti muga Aki mere beja ka uing perkara ini mah sakali dia uing daek tong boro ka karaka Sindang Jawa dalan pikatungtung langit gelah daek pokona mereka Sindang Raja ge daek uing mah pokona mah kasinang yang kasih daek mangkoda uing mah jalma leuleus liat kitu sia masuk aya wae ngomong jadu Bro
Hindeles lihat atuh euy. Naon atuh? Kang Komod. Si Ibro nyerengeh tumanya kasih ke Komod. Lulus awak gitu. Lulus lihat aya lulus awak. Bisa merengkel, bisa melengkung gitu. Uing mah disaprak boga sungut nu ieu lah mun ngomong teh sok salah pok we atuh kumahanya. Leuy geus maneh teh bro lah. Geus dewek we kita halus tapi kita lah. Yang hareupan kahirupan mah ulah serius teuing euy. Ulah dari teuing bisi gampang jadi huis gitu. Sakali mikir ulang pan jadi huis. Eta deui akina atuh betsaruana lah. Dewek diajak keuri ku si Ibro teh gitu. Daek we diajak keuri ku si Ibro. Dan tadi ngarah awet kolot ki. Ngarah teu gancang kolot. Nah keuraki bener ye ngarah awet kolot. Ngarah teu gancang asup ka liang kubur gitu. Jadi seetikna lamun uing mah nya lamun urang daek heureuy, peotna kulit kolot awak teh bisa direm eusan gitu. Buat satalen tilu baru geuningan cara maneh jeung si Komod teh bro. Jadi teu naon gedang lah. Asal ulah kamalinaan jeung ulah leupas dina kasopanan. Nu utama nama ngarah hayu haneuteun nu penting mah. Aja deui lian tingaran haneuteun teh ki. Bisa oge disebutkeun leuwih alus ki. Dariana kerekom si Ibro nyarita. Sararea harita mencrong ka si Ibro siga nu panasaran. Celengkeung si Ibro ngomong deui. Oleh uninga ki, nyaho bunggu we cing kumaha carana, ku cara kumaha gitu teh euy. Nu leuwih alus ngarah haneuteun, aki nolendad tumanya. Ya kudu saya gidurukan gitu pan haneuteun. Ulah sararea bisa ngariung durukan urang teh. Pan bisa ieu bisa dulu. Suan teh naon. Aya deui bro nu leuwih alus leuwih haneuteun malah mah langsung kana awak panasna oge. Cara kumaha ki? Ku cara ngaheum-heum ruhak kitu. Gerak si Komod jeung si dua si Ibro saleusirian. Ngan ini ecoh anu teu kabawakeun teh. Manehna wah kawas nu amak nyaksian kitu pamolah nu keur ngariung dengan saukur gogonyakan wungkul. Saruana eueuh nu bener saurang oge. Boh nu kolotna nu geus peot boh nu ngorana. Cek nini ecoh bari kuraweun baeud. Lo gembil benu nini bisingkeuna ku jajantung. Jeung deui mah nini si Aki mah nyeros kitu sotenan ngarah leuwih afdol kitu. Naon marina ge ini ecoh kemanyun kawas tutut. Kumaha jadi ngean teh odol bro. Ngarah Aki beuki ngadahar odol. Lain odol atuh afdol. Maksud uing mah ngarah Aki leuwih hebring kitu, leuwih nyogebakeun. Semuanya masuk ka mana mah ngomong teh dulu. Moanya ka Aki nu ding sok ngadahar beling. Ger sare-serian sararea oge para mitra malah ni ecoh milu seuri. Atuh ager-ageran si Ibro malah nepi ka ngacai bangun anu sugemaeunater. Manggeus euy ulah jeung sirikeun Aki era euy. Jeung kumaha mun ke Aki bonum? Panes nyangan gantina deuleu. Jadi ku si Komod teh can dibejakeun kumaha cara-carana tarekahna nu alus dina engke ngoningmikeun ati sapi teh bro. Moh tak acan da ki macana bakal merbeja ka uing teh cara-cara nu alus. Instruksi datangna iwati di Aki kitu. Mangga geus saurkeun sing jelas muga-muga urang teh geus jelas mah kuring bisa naon teh artina mah mecahkeun ieu masalah. Jadi kawingan teu berat teuing kitu ki. Ulah sakasa-asa da uing mah moal naon malah atoh nu aya. Euy Aki rek mikir heula dulu. Lang Aki nolendad mikir siga nu parna. Jep kabeh nu araya di dinya jarempe eueuh nu ngomong. Ngadaguan kumaha kaputusan engke ti Aki nolendad. Para mitra kaum dangu sanggeus radalila Aki nolendad ngahulang. Tuluy Aki nolendad harita nyarita. Kapangi akana ayeuna mah bro. Sigana baris ngadatangkeun hasil nu lumayan mucekilna euy. Isuk maneh le bro kudu ini kasinang Jawa bari jeung babawaan. Jadi ini teh teh ini ti masih Komod ulah lengo kudu aya nu dibawa. Naon ki? Naon atuh nu kudu dibawa ku si Ibro teh ki? Maneh bro, ini kasinang Jawa teh kudu bari jeung mawa tanggungan sayuran. Jadi kudu bari dagang sayuran, sabangsa engkol, walu, wortel jeung nu sejena. Kasup mawa lauk asin jeung dagingna. Pokona mah cinekna kudu nyamur jadi tukang sayur. Pan moal curigaeun urang lemur sinang Jawa ari nempo si Ibro. Dagang sayuran mah dagang sayuran nu ditanggung gitu. Kumaha daek bro? Jadi kitu nya. Daek lah nari modalna ti saha ki da uing mah. Juga keur modal juga duit atuh uing mah.
keun modal nama ti aki ngan cual tanggungan wayahna kasih komod kudu neangan di ditu di Cipancur susugan anu bogaeun beres kirah beneran tetang uing aya ye pangsiunan tukang sayur pan beres tanggungan anak uing bisa diinjem heula mani rebeh ngomong nasi komod teh para mitra bakat tingku ngarasa atoh geus teh sabar manehna yang geura bisa kawin jeung Nyi Ona. Tah mun geus kitu mah beres kali nu balanya we. Mun ke penting maneh balanya ka pasar dulu daek teu. Aku teu daek segala sok ajekeun duitna kawingkeun. Entar uing bakal ngenong di imah Kang Komod. Ara penting langsung ka daya atuh beureunan si Ibro ge ngenong di ditu. Isukan merek diwikeun atina mah kitu. Oh dah duitnya mah dua aya tah di aki tah. Cong aki noledad mikeun duit rada gede kabeneran duit ti heula pamere ti Nyi Oni masih aya keneh sesana. Gap ku si dua di tampanan baris tuluy di sakuan. Geus beres babadamian mah berawai mulang si Ibro jeung si dua milu kasih komod ka lembur Cipancur. Jadi ti duana narek sare di imah si komod ngarasa segala rupa bisa lancar. Waki noledad sakali deui ngaduakeun sangkan tarekah manehna ayeuna ngajurung kasih komod jeung muliana bisa hasil pamaksudan bari teu poho kanu tiluan aki noledad papatah yen lamun aya naon-naon utamana mah aya kasusah leuwih hade gancang bae ngabejaan ka manehna. Waleta pisan si komod jeung duaan yang upan malah nu nyata maranehna gede harapan yen paniatan bakal ngadatangkeun kabagjaan hasil baris nyukemakeun. Kacaturkeun dina poe isukna isuk-isuk keneh si Ibro geus nanggung dagangan sayur malah dina lumampahna manehna geus datang ka lembur Sinang Jawa bari leumpang teu poho si Ibro bari jeung nanawarkeun dagangan ngarasa atoh oge lantaran dagangan payu jalma-jalma urang pilemuran nu kaliwatan harita teh para mitra ngasa bunga ku aya nu dagang sayuran bari harita ngabengkot nanggung sumut teureureuh nawar-nawarkeun dagangan. Sayur robja nu nyalamperkeun bari ting areuduh nyebut aya si Mang sayur anyar 5 urang ibu rumah tangga langsung meuli sayureun nepi katinggal saeutik deui dagangan anak malah tina modalna geus jadi 2 kali lipat dina harti kauntungan si Ibro dina dagangna ayeuna untung 100%. Regeureun di stakongan imah gedong Pak Haji Hasan ngadeuleukkeun kacape bari ngatur siasatkeun engke sajeroning diuk dina tembok sisi jalan dina hatena ngagentos kieu si Ibro. Lumayan je dagang teh aing mah untung rada gede. Lumayan je. Aduh. Aing nyaho teh balanyana. Model beli bonteng. Beli bonteng aing dijual deui 2 kali lipat. Beli wortel nya kitu keneh. Sapaparat jalan loba nu meuli ka asup ieu urang dieu 5 urang dagangan saeutik deui ngan tinggal 2 deui 2 urang deui sopeun ieu nu can payu teh ingadena di lekari ati sapi mah teu Pak Haji disumputkeun mun ditemongkeun meretang tu aya nu meuli barang antik ya walila deui ayeuna mending rek ka hareup we kaburuan ieu mah regeyeng si Ibo nanggung deui leos ka hareupeun imah gedong Pak Haji. Kabeneran ti iseun reg si Ibro eureun hanapeun tangka rambutan bari dina hatena ngagerentes. Ti iseun kieu di bumi Pak Haji teh. Kamarana cenah nya? Ya, keun di daguan heula kaluarna. Hitung-hitung bari reureuh di dieu. Aing rek ngadaguan Nyona atawa Nyi Oni kaluar. Engke lamun dina eueuh bae kaluar, nya kakara di dinya aing rek nawarkeun dagangan, susugana Nyona kaluar. Aing mah didaguan heula we di dieu lah. Geus meunang kacindekan kitu mah tuluy bae si Ibro ngalang sorangan di dinya hanapeun tangka rambutan bari ngageberan awakna ku leungeun katuhu nu digeber-geberkeun. Ngaso heula para wargi sadaya ngaso. Para mitra kaum dangu tuna kayan si Ibro nu keureuh di dinya geurniis bari ngadagoan pangeus imah Pak Haji susuganan aya nu kalaluar kacaturkeun di jero imah sanyana masaraya ge araya harita teh keur ngariung di patengahan imah. Pak Haji jeung Bu Haji keur mabatahan Nyi Ona peda ayeuna Nyi Ona pagawean ngalamun wae alatan manehna inget terus kasih komod nu geus ngait dina ati noel kana hate
ngarep-ngarep si komod tetelang ngampleng geus sebeuleuh nu datang. Nya hal eta teu kudu ngadatangkeun kasedih jeung kana langsa nu pohara keur diri nyiona. Pak Haji pok sasauran ditujukeun ka nyiona kalayan disaksian ku nyioni jeung ku Bu Haji. Monggeus bari nage ona. Si komod ulah teuing jadi pikiran. Muka bina-bina teuing kawas eueuh deui lalaki we. Nyiona ngeluk tungkul. Nyoni netep ka nyiona Bu Haji sasauran harita teh. Nyai anaki geus ulah mikiran wae si komod. Lalaki maloba keneh ieu. Leuwih kasep, leuwih beunghar, leuwih ganang es loba. Nabat pikiran ting sahulu bari jeung kaayeunakeun magunul eueuh araheunana. Jadi kesel ka ibuna, jadi kaluman ka ibuna nempo hidup dengan hulang-hulang we ngan ngalamun gawe teh geuninganan. Oh, adena we ieu mah. Ye, pokona mah si komodna eueuh ka dieu, eueuh ngalanto. Da cacakan lamun aya mah wah manehna bakal beak bersih ku apa dicarekan. Di sisia pantes uyahan jelema pantar si komod. Teungeun atuh tengun teu ningali diri sorangan. Teu ngukur ka kujur cacakan mun manehna kumawani nemongkeun irungna ka dieu. Wah, dicabok nyanya ku apa mah tuh mana tuh dah. Bangka warah pika sabaleun teh jelema pantar si komod mah tuh. Cecenet maneh kiara teh atuh sarua jeung pit ngeundeuk-ngeundeuk pasir jog-jog nu reueuh haloa teh. Jalma kitu patu teh. Teu ngukur ka kujur ngaranna. Omongan ku Pak Haji jeung Bu Haji nyiona teu lemek teu nyarek ngabetem we teu batuk-batuk acan. Nyoni jeung ngeluk tungkul bari ngome kuku leungeunna. Hatena mah mangkarunyakeun ka nyiona. Nu jadi adi ngan bae manehanana. Bisa majar kumaha da moal bisa ngalawan kana kahayang nu jadi indung bab. Ngabandungan nyiona jeung nyioni jarempe bae poke Bu Haji sasauran meuning neng terewelang wentrang. Pokona mah ieu bohona nu can kawin sekali-kali acan. Bohoni nu geus ngasaan geus ngajaran boga salaki ayeuna raranaan. Ibu peupeujeuh neangan pisalakieun teh ulah janji gap. Ulah janji ku nyunyud. Teangan nu sarua wajana nu sarua ngagen celangna jeung urang. Kudu nu sarua beungharna. Malah mun bisa mah kudu kanu leuwih. Ieu mah kumaha kalah kagap teh teu milih ka pantar si komod. Jalma kokoro nyoso malarat rosa eueuh kagableg. Regepkeun geura ieu. Jalma pantar si sarmod masanya mah lain ka bogoh-bogoh teuing ka jelmana. Tapi bogoh kana harta bana urang, manehna ngarah kana kabeungaran urang. Ngolo teteona ngarah harta bana apa jeung ibu kasedot ku manehna. Nepi ka beak eueuh nu nyesa. Dalam manusang saratea apalan cita-citana hayang meunangkeun pamajikan teh kanu beunghar. Kanu kaya loba raja kayana. Pangna kitu ngarah harta bana pamajikan jeung mitoha beak digereju dibawa ku manehna kitu. Tah kadengen teh omongan indung maneh ona. Oni indung mah ngomong kitu teh bakating kunya kanu jadi anak. Manggeus dong teuing jadi bahan lamunan. Apa mah karunya nempo awak maneh teh ona. Nepi ka pegang rang kebong kitu tinggal kulit jeung tulang. Aya daging we saeutik. Bet nyalahan ting melengkung bekas nyalahan boga anak teh. Kahayang pasalia jeung kahayang kolot. Kalau milih-milih kanu begung, kanu gunul nu eueuh araheunana. Sabel aing mah. Para mitra sadaya. Warang ngajelepitna karasakan hate nyiona sakuret caritan indung bapana mangsa harita. Dirasa beuki karasa, nyeri beuki karas tugena. Indung bapana nu ngahina ka si komod asa karasa ku dirina. Asa ngahina ka dirina bae. Nya alatan mang sedihkeun mang tugenahkeun kana kaya nu jadi bebeureuh. Nya nyiona dangah red ka bapana red ka indungna. Geus kitu pok ngomong dan lalaunan tapi menit tandes naker kalayan jauh tina panyangka indung jeung bapana.